tuh tawaduh gitu si horeng. Lamun erek diulik kurang keur nu ngaji jurumiyah mah tawadu teh ta parabotna teh eta we wa hurufil jarri jeung harap jar parabot tawadu teh wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wal ba wal kaf wal lam eta lin kitu lin cek jurumiyah teh eta we geura sok ulik eta teh parabot tawadu hiji min naon min bimakna lobar nganu pokona min teh adalah ibtida makna mimiti artina kudu apal ti mana mimitina urang tina naon urang teh dijieun min ayyi syai'in khalaqahu cek Gusti tina naon Allah nyiptakeun manusia min nutfatin khalaqahu fasal eta Allah teh nyiptakeun manusia tina nutfah naon nutfah teh cikokodot apa cikokodot cimani ari cimani genah bijilna geunah sotes ya kumaha cimani teh geuleuh nya geus kaluar mah geuleuh cirina geuleuh geusna teh hayang-hayangan elap geuleuh atuh buru-buru dilap rujit atuh mun napal dina baju ge buru-buru dikumah kareuna tidinya jelema teh tinu geuleuh jadi urang teh asalna tinu geuleuh kusab tinu geuleuh ulah sok sombong gitu. Da urang teh asalna tinu naon? Tinu geuleuh. Bijilna ge tina jalan nu geuleuh. Dituna dina tempat nu geuleuh rahim awewe. Kalu geuleuh kan eta teh kada sok buka. Tuluy teh kaluarna oge jalan kadua parabotna teh kagok ieu jadi terangkeun kabeh nya. Kadua naon cek jurumiyah ila min ila pan kitu lin cek ilmu alat naon ila teh intihaul ghayah cenah kitu pun non pamunstrunganana alias finisna panganggeusanana nepi ka mana kitu da urang teh rek ka mana sebenarnya akhirna teh ka mana kurang tera rasakeun jelema nu hirup di alam dunya kabeh ge ilal maut nepikeun ka paeh tina paeh ila ka mana deui itu terus panjang ila aina tadhhabun ca Gusti rek ka mana sia init puncakna panganggeusanana teh dua tempat mun teu surga neraka mun teu neraka surga rek ka mana reka neraka apa reka surga gitu hayang ka surga kudu kumaha tuh ari ka surga hayang ka surga baca weh riwayat jelema-jelema ahli surga oh ieu eta kabandingan deui oh ieu mah ahli neraka oh ieu mah ahli surga kurang teh dibaca kabeh jadi we urang teh rumasa we oh ari aing teh ngalakukeun kalakuan ahli surga atawa ngalakukeun kalakuan ahli neraka gitu di kitu-kitu mah deplenya karek sakitu teh deple urang teh karek mieun we jeung ila tuh tuluy naon deui ante makna mujawazah meng loba manana anu maksudna eta naon mujawazah teh melalui liwat geus apal urang ti mana mimiti tuluy rek ka mana tungtungna tayeuna rek melalui naon rek melalui mana
Da pugu jalan mah ya dua. Jalan hade, jalan goreng. Rek urang terek ngaliwatan anu hade atau rek ngaliwatan anu goreng gitu. Tilu naon? Tilu. Geus tilu mah opatnya. Kaopat naon? Ala. Min ila an ala. Kaopat ala. Non ala? Ala teh istiqla. Istiqla teh di luhur. Jadi orang teh kudu aya luhureun. Luhureun naon? Gitu lin. Nah. Jadi kudu tutumpakan. Ari tutumpakan dina kahirupan teh nyaeta deui ngaranna syariat. Jadi kudu aya dina luhureun agama. Jadi urang teh kudu numpak agama. Fasyari'atun fasyari'atun kasafinatin wa tariqatun kalbahri thumma haqiqatun durrun gola tak dengan sakit tuh kehidupan sakit itu teloba. Apa yang akan kau tunggangi? Itu